Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Riyadhus Shalihin hadis ke-488 halaman 180 dina cetakan Sim Goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas katambit ibnu Abbas wa Imran sareng Imran. Wa an ibni Abbas katambit ibnu Abbas wa Imran bin Husain sareng Imran bin Husain radhiyallahu ridwan saha Allah Gusti Allah anhum ka itu ibnu Abbas sareng Imran bin Husain. Anin Nabi katampi di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kanjeng Nabi itolantu ningali kaula fil jannati di ahli surga faraitu maka ningali kaula aqsar ahliha kana pangseur-seurna itu ahli jannah et al fuqara pirang-pirang jalmi fakir. Ya masyaallah. Ya kan tenan kata jalma-jalma anu fakir ya kan jalma fakir anu kumaha teh ya jalma fakir anu ikhlas gitu nya dina ngarandapan kehirupan sabar tawakal oge narasi ibadah ka Allah tadi tinggalkeun gitu jalma fakir anu ikhlas sabar sareng ngeras amal sae intinya mah gitu Pak kan aya fakir aya miskin gitu. Nah, definisi fakir di mana-mana eta jalmi nya yang poe isuk ge tu aya gitu teu aya yang poe isuk ge gitu jadi eta disebut jalma fakir tapi sabar jalma fakirna gitu ikhlas karena Allah dan segala rupina ngamalkan amal saya jalma fakirna anu teu sabar teu ikhlas kumaha ibadah mah nya benten deui eta mah caritana gitu. Wa tolan seorang ningali kaula finnari di ahli neraka faraaitu maka ningali kuring akasaru ahli kana ahli pangseur-seurna itu ahli nar eta an-nisaa pirang-pirang awewe. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan orang sedayana dijantankan ku Allah jantan ahli surga aya dina ridwana Allah oge tebihkeun dina siksaan neraka kitu sasaurna pangseur dina ahli nar teh awewe gitu. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan rasa dina magfirah Allah. Sebab tidak menutup kemungkinan manusia maseur al insanu mahalul khata wa nisyan teh. Kunaon cenah pangseurna istri aya dina keterangan muttafaqun alaihi ari hadis terus ittifaq para ulama min riwayat Ibnu Abbas dina riwayat Ibnu Abbas seueur ngariwayatkeun naganya wa rawahu sang ngariwayatkeun sa al-Bukhari Imam Bukhari aidon deui diriwayatkeun oleh Imam Bukhari min riwayat Imran bin Husain dina riwayat Ibnu Imran bin Husain. Kunaon cenah lobana teh awewe karena awewe mah jarang cenah salamatna teh ya Allah karim jarang salamatna lolombana teh lalawara awewe mah dina masalah agama teh mantak ya Allah kahade ulah ngalawarkeun dina masalah agama gitu soalna teh keterangan jadi jarang salamat cenah gitu lobana lalawara dina masalah agama nya kan tenan gitu. Istri mah kada apik oge buuk salmar kapan janten orat dosa gitu. Nauzubillah ya Allah. Pada salamatkan mudah-mudahannya sedayana kadang wargi istri sedayana dulu orang sedayana oge orang sing aya dina ahlina surga oge dina Allah gitu. Selamat dunia akhirat. Wa an Usama bin Zaid katampi Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma radhiyallahu ridwan sallallahu Gusti Allah anhu maka itu Usama bin Zaid anin Nabi kata bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Nabi kumtu ngadekuring ala babil jannati kana pintuna surga
pakana maka kabuktosan naon amatuman umumna jalma dakhala anu asup jalma kan itu jannah al masakinu tina reng-rengan pirang-pirang jalma anu miskin. Subhanallah. Washabul jaddi sareng ari anu ngabogaan pangkat kaunggulan jeung keagungan. Kumaha ngabogaan pangkat jeung keagungan cenanya paneuri itu mah mahbusu eta mahbusuna anu dibui kabeh dibui mahbusuna eta anu dihisab kabeh eta dihisab anu beunghar boga pangkat komo pemimpin kulum roin setiap pemimpin katanya bakal diberi pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya itu. Ya Allah berat abot naon di orang tuh bakal dihisab gitu. Ya mudah-mudahan orang masing manfaat maslahat sadayana anu aya di urang gitu. Kita korupkan pikeun ibadah ke Allah. Ghairu anna ashabin nari salian tisanyana itu ashabin nar pirang-pirang golongan neraka teh ahli neraka qad eta qad umiro yang diparentah itu nar ka ashabin nar ila narika neraka. Naudzubillah. Muttafaqun alaihi hadis tos ittifaq para ulama. Al jadu ari lapat jadu teh al haddu teh bagian wal gina dina kabeungharan gitu. Wa qad sabaqa sareng nyata geus ti heula nawan bayanu hadil hadisi ieu netelakeun ieu hadis tapi babi fadil du'afati dia netelakeun kaunggulanna jalma-jalma anu lemah gitu. Nah jedenya saacan hanca. Wa an Nabi Hurairah katampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ridwan sallallahu gusti Allah anhu kaitu Abi Hurairah dan Nabi katampiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Nabi asdaqu kalimatin ari leuwih bener-benerna kalimah qalaha anu ngucap hakana itu kalimah sasairun sa'ir eta kalimatul labidin eta kalimah labid itu jadi loba laguna zaman Sayyidina Umar surah teh gitu. Ala eling ala eling kullu sayin aris kabeh saban-saban perkara eta mah perkara khola anu nyulayaan Allah ka Gusti Allah batilun eta teh batal. Muttafaqun alaih. Jadi paku perkara anu nyulayaan ka Allah eta mah batal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sedayana aya dina ridona Allah. Oke, senantiasa aya dina magfirah Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.